lieur hirup teh beuki dieu teh nya sawah geus goreng ya teh goreng usum halodo nyarek kumaha nya loba bubutuh di lieur pokona mah kudu ka mana nya barang siar kok ieu bingung di barang siar kok ieu kudu ka mana nya aya sugan aya nu ngajak gawe naon di jeung ganeng wae di domba teh cicing ai dunungan keur lieur teh dijual lagi ku kami. Bu, Ibu, tadi apa makan cai ka bapak ya? Gimana rese? Nyekernya naon atuh di jero wae? Nya kan kudu dakdan. Tah gitu. Salah pikir lieur keur pusing. Mikirna teh dangdan, jalan-jalan we. Aduh. Ngomong wae, ieu caina. Aduh, gitu. Lieur ya bapak keur lieur. Ngalieur ku naon atuh? Heuh apa kamari basa tas ngawinkeun budak teh nginjem teh urang ka Batak kasih naon si abang teh. Abang Jon naon dengar teu nyaho poe deui. Mangkadingan lagi wae enak teh. Jeung bawa bodyguard sagala rupa. Eta mah kudu dipikiran ku bapak, abi mah morek mikiran. Abi marek mikiran bedak beak. Terus kumaha rek kagria teu bisa balanja. Astagfirullahaladzim. Iya, keur lieur teh lain beuki kana karer itu. Anggur pikiran jalan keluarna kumaha. Ka mana jalan keluarna teh kadinya? Astagfirullah karakang ngaheureuyana teh. Sok di teu atuh. Nuhun nya, aya kana ieu mah lumayan teh. Ai bapak kunaon? Iya make uyah make gula. Emang bapak mere duit keur meuli gula? Henteu, nya wayahna we kuliah heula. Astagfirullah. Bapak kudu menerima kenyataan. Urang teh teu boga duit. Iya, lain mah ieu. Daripada gandeng jual we keur mama kagria. Hayang eta teh leuheung mun mah urang eta panengah ti batur. Yakeun bae eta mah urusan bapak mun aya masalah ge mah hayang kagria pokona mah. Jaba bedak beak, lipstik beak. Yeuh, pikiran mah beas. Arisan. Jaba mama teh kumpulan yang para ibu-ibu nya teh era bapak. Heeh, aing dari hese ngadiri pamajikan yeuh lain teu hayang nyenangkeun. Pan kaean keur susah kieu, yeuh. Ayeuna teh tah pan ayeuna geuningan lain ku gula, teh manis lain teh manis teh asin meureun Pan eueuh gulana, da teu dibere duit. Bu, aya ide. Kumaha lamun nginjem ka juragan kemed? Juragan kemed. Heeh, pan teh loba duit maneh teh. Rek nginjem sabaraha? Teu nya keur bayar hutang we kasih Batak. Ari keur balanja moal aya. Nya lamun diinjeman mah bae lah, yeuh. Heeh, atuh. Tah geuning heug sing ngadukung ai kayang kieu teh. Asal aya keur balanja kagria. Astagfirullah tah ucing emilu lieur tah. Geus mikiran balanja aya urang nginjem ka si kemed heuh, juragan kemed. Rek minjem sabaraha? Malam urang gadekeun domba batur eta nya beuki gede. Nya beuki lieur kana. Yakeun wae. Ieu daripada lieur urang mikiran hutang. Lamun geus mentok kakarek, sok wae lah. Ayeuna mah urang ka juragan kemed heuh. Tak bodi, cai ka jero Inum heula tadi geus dipenta kudu diinum. Asin-asin oge da teu mere duit keur meuli gula. Kudu nurut we nya Teleg gue teleg. Teleg Aing kudu nurut. Asin-asin ge teleg. Mending kenet teu dibere aing. Geus lieur. Kenek didangdan heula kami mah. Atau teu kudu kikian we lah. Urang ka juragan kemed. We nya kikituan we nya emang narek make jas. Lain daripada sudah pakai di makan. Hai guru. Bejakeun eueuh we engke. Ayo. Minum bos. Minum heula atuh. Minum lah. Boleh tuh bos. Minum bos. Rokok beak rokok. Ya iya rokok eueuh cemilan eueuh marabok. Cemilan? Kumaha atuh bos? Pesan rokok. Tuh Bang mau kan cerita rokok sabungkus jeung cemilan. Sakedeung. Bos dia gagah. Teu anyar ya meunang. Ti kanit. HD we. Hah? Rokok. Anyar atuh ieu ti kanit kamari murah ya bos. Korek Oh bos. Ya panggilnya bos. Boro-boro. Tok arodot lah ku aing rek digawe guys. Mesen. We mesen. Maling mesen suk mun. Kela lo. Si bolot kita hoy gitu. Rokok singana lah ku aing rek digawe guys. Minum.
Uka. Kita mesen sup dan ngadon keripik. Udah tangna. Daripada Mama Lemon, kumaha. Bos, Mending keripik, keripik ya bosnya. Sok anjing cai nage beak. Nya meuli deui atuh Meuli deui kiraku ya dunungan loba duit. Teu meuli deui. Hah? Tara. Aduh, aing ripuh kieu dunungannya. Penyalotnya lu aing. Ya, nyerum deui mana? Aing foto mawa duit cash. Mau duit cash? Geus kumaha tuh? Mending cang tagi di si itu. Saya geuning ngaranna teh. Tahu nu boga hutang teh saya anu kan mayar wae geuning. Tagih. Anu geus 4 tahun 14 bulan teh. Lila eta Lila geus lu boga hutang gede lin. Bikeun cai tagih. Bener ya, rek dibelikeun wae eta duitna eta can tagih ayeuna. Hayu, udah Lot. Ayeuna nya cek uing mending tagih Lot. Mending tagi ayeuna. Mending kana ditagih. Rek dibungkus atau dibawa balik ieu engke cai. Pokoknya tagih lah orang beli cai. Siap. Hayu Lot urang elit ayeuna. Ini Tagih ini tagih lah ayo. Ayo kai, belah di anjing jalan. Mabok. Mabok. Eueuh nu benar. Mabok. Eueuh nu benar. Sangararen akhirnya jadi jelema beunghar. Imah alus, ingwan loba. Aduh, aing mah genah kieu hirup. Pamajikan juga toronton tapi kan bae eta. Warag ieu oge teh moal beak 2 tahun sugan lah. Diingo itu loh nu kitu mah mending arenahan kieu. Duit ngayang di luar. Unggal keluar teh ngawur-ngawur duit we separat jalan. Mih. Iya, Pak. Mih, kadia mih. Pangyanakeun cai sadreu malah. Aos ya, mandi sakalian dari dia ngarunaheun. Boro ka dieu, aduh nyakeun naon? Bener, nya di mana ngambil airna? Dari sumur, air dari sumur. Sumur. Iya, ini salah. Kabina-bina teuing. Pan itu cai galon saya apa, Papi? Seep. Muhut. Can make urang nawut di walungan. Iya. Asa jus. Jus alpukat di ngada mal tadi. Tapi herang gitu jus alpukat. Teh aya ieu nu, teh aya nu hijona. Kumaha eta acis tos seep can 2 miliar teh. Tah cantik, tapi tadi teh di ayang-ayang ku abi teh. Ya, oro atuh naha. Ih, mata aya. Yo, pokona mah sameliar teh kudu beak 2 poe teh nya papih mah nya. Nuhun, Urang mah beunghar tuh. Iya. Geus mah ieu ayeuna mah eureunnan hobi nunggulan jelema teh lah. Tidak aya resep negara jelema. Ulah kurangan ayeuna mah era papih ya ulah keluar mah nya jelema terhormat sareng pamajikan tuan nunggulan jelema. Macam-macam bayaran hutang ka urang kan urang kudu mayar, kudu. Tapi sebenarnya urang mah teu kudu nyawa gigolo. Ya pokona mah tukang pukul mah. Mami mah pantes berarti tukang pukul. Hayu jangan sari ayeuna. Siap lah. Can bayar hutang saha? Kayak acan anu nginjem ayeuna mah geus karek 2 poe kan we tempo heula. Geus nyangun can nih. Tah can pi. Aduh lapar papi teh geus 2 poe can nahar geus tapa we Yo ayeuna biasa mah. teh ayeuna abi nyanguan nya. Nyawalnya. Bade sareng naon deungeunna? Lah sareng naon eta mau anu di tukang kue kitu lah ayeuna urang dahar. Mual itu, orai kadut. Orai kadut. Ka mana wae? Bae lah urang kadut oge urang paisnya sih enak. Mangga tapi ke dapur heula nya. Ora jauh buruk nih. Lilis. Kadio. Ya juragan. Kadio. Eta teh sopan leumpang simbenar. Nyanya. Simbenar mah teu disiplin hang dipus upkeun. Simbenar leumpangna. Lain kitu. Dongko. Kadio, heuh sok kadio. Kumaha juragan? Kumaha keamanan di dieu kumaha? Oh, aman. Aman. Sip. Kade pokona mah ningali jelema teu pararuguh tewak karungan Siap. paehan lah geus Siap. kagok pokona mah kami hayang aman cicing di dieu nya. Sip. Sip geus ayeuna mah tugas di dieu. Ayeuna maret neangan bangsa tayang sip. Ulah neangan cicing di dieu ngajedog. Oh, siap. Yo, Juragan. kamari oge yo kami teh ngingu hayam teh 5. Jadi 10 tah ditambahan ku bangsat. Pokona mah geus mah ulah neangan bangsatna balalager ayeuna mah. Oh, siap. Geus cicing tugas di ditu. Oh, nya. Aman ke daerah. Siap. Jung, Ya, ayo. dulu amankeun. Punten. Siapa lagi teu leuleus. Ton. Woi. Ewa. Woi jika namanya. Ewa ya. Iya pantona di dia. Woro ya. Jangan Ya, bisa ya. diajak ngobrol. Oh, ampun alien. Woi. Punten. Ewa. Hari
eueuhnya. Menawa di jero urang rek keluar. Mun urang rek keluar urang ka jero. Eueuh sareueuh. Yang lapor bae ka bos balik deui ka base camp bae. Ampun moga anak buah nagih kadinya gini lila nih. Ya mudah-mudahan ya Allah ya hasil. Cuma mama Allah di pasar mah bos. Aduh eueuh. Kumaha ieu geus ditagih teh. Teu bener pisan eta jelema ditagih Digedor ditanyakeun eta Iya, kadombana. Da teu Anjing, ngajawab domba. eta dombana teh geus ditanyakeun ka tatangga. Eueuh cenah ka sawah ngomong mah. beak aing ge nanggung ieu teh mah. Aduh ya rek kumaha atuh. Percuma ieu teh pakani teu guna atuh. Ayeuna ge eueuh mah nya. Da eueuh ka sawah cenah. Tatanggana ngomong ka mana? Moy bebeja nama duka cenah ka sawah jiga nama cenah da ti kamari teh uwi. Di sawah teh jiga nama heueuh balik eta tamasya di sawah di huma. Jiga nama domba aya opat. Terus ieu mabok kumaha ya kurang ieu? Nya teh kumaha teh beurang ngadaguan heula anu duit itu lah. Kena aya nu aya we heula saeutik gampang we lah nya. Tah mal era gitu kasih kemed gitu dagan kemed Wow, hayu. dah ibu mah hayang nyeum duit matak semangat ge Dia pan hayang ke Gria atau pan gitu kumayarna sewaktu nya eta mah urusan bapak. ya kasa sapam gerak mulu ngaran-ngaran Iris Atuh aneh indung eta teu dibubur beureuman bawa ini pahili yang pamajikan aya pamajikan sapam oge mah nya Ari tuana aya. aya juragan kemed hanya kayaknya putan sedap Lapor juragan aya tamu. Saha? Teuing we jelema lagi goreng kan. Goreng miskin. Heeh. Lemah iman. Lemah iman. Goreng patut. Ini goreng patut caluin. Tarima ulahnya. Hari mau kan. Bayalah keun urang teh. jeung meuni lila dinya aya di sulam lagi nya abang itu kan Mana jelemana mah teh? juragan iya juragan Mana? iya Oh, eta da bener goreng patut mana bisa. abang Aya naon? sagala rupa ge heueuh Aya naon? Aya naon? nya aya maksad juragan aya Maksad peryogi naon? aya peryogi juragan Yogi kada ieu mah urang mah teu sabarangan jelema asup kita sabenerna mah. ih da peryogi pisan juragan kayak ngobrol di lepat atuh juragan kalebet heula Isin atuh di luar mah. heueuh nasi teh kieu nya urang heueuh hampura we boke malah dibungharkeun geura Pola batas suci. Saurang cing. Mana jo? Bisa dia mana? Dia. Deal marana. Cing kerusun corona. Gusti. Aul, pokona ieu imah urang mah pan beunghar steril di rumah ulah kuman cicing heula. Cing. Aman cicing heula daguan di dieu. Ieu deui. Aman. Aman naon eta nu jenolan. Naon? sanajan juragan ngetung kitu-kitu teuing atuh juragan Naon jenol? Irungna. oh Oh nya ih. Cicing. Tos itu. Dongo. Astagfirullah. Cicing ya orang miskin mah kalah sapisan muka bisa tepa pambang nama. Cicing ngol bener. Nah haleuh gitu lah. Astagfirullah. urang lebih ka ceuting nasib Geus steril. lain ka keserian Aman. urang teh nasib teh kieu Geus. Hayang seuri we atuh urang mah. Ya wayahna mana jadi jelema sangsara miskin mah rek datang ka nu beunghar teh kudu ngikuti prosedur. Hampura-pura meni urang ieu dikit meni nyesekkan hatena ge. Ayo,